مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Wallahu a'lam bimuradi wal wazulan utawi timbangan lil amali kade pirang-pirang pagawean aul yusuhaib atau kade pirang-pirang bukune amal bimizanin kalawan timbangan lahu lisanun kang iku tetep kade mizan utawi jarum wa kafatani lan cecepeh roro kama warada kaya barang kang tumekaya ma fi hadis ini dalam hadis ka inun iku kang tetep yauma idzin dalam hari kalaika yaumil kiamah tegese yaumil kiamat tegese dina al-yaum sa'sual tegese dalam dina pertakonan al-mazkuri kang den tutur bahwa lan utaya yaumul su'al yaumul kiamat iku dina kiamat al-haqu kang haqq al-adu tegese adil sifatul wajhi iku dadi sifat lapat wazni faman sakulat bakau utawi uswa kau utawi wong sakulat kang abot mawazinuhu apa pirang-pirang timbangan yasiman bil hasanati kalawan sake amal becik faulaika iku maka utawi mangkono manhum taya ulaika iku al muflihuna kang bahagia kabeh al faizuna tegese kang bahagia kabeh wa man khaffat lam tasapaman iku khaffat kapan khaffat lan utawi wong kang khaffat enteng mawazinu apa pirang-pirang timbangan man bisayati kalawan sake kalaan faulaika iku maka utawi mangkono bandal ladina khosiri kong ake kang pada tudai ladina kabean pusaim pirang-pirang awake ladina bitasyiriha kalawan den dade akena anpus ilan lari kemaring naraka bimakanu sebab barang kang anaya ulaika bi ayatina kalawan sakayat izu agung yadlimuna iku ngazalim ya ulaika kabe jaduan tegese angas ya ulaika kabe sabada Allah ngajelaskeun tentang hamba-hamba Allah nu teu nurut ka aturan-aturan syariat para rasulna ngabohongkeun ka para utusan-utusan Allah di dunia keneh disiksa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailu ketika manehanana ditanya eueuh deui iwalti fabakana da'wahum iz ja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin. Setiap saat setiap waktu anu ditangtukeun ku Gusti Allah, Allah nurunkeun rasul. Tuluy be kebutuhan-kebutuhan jang nyampekeun syariat, Allah nurunkeun rasul. Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Daud, Ibrahim, tuluy Kangjeng Nabi Sulaiman, tuluy Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, 114 rasul. Turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 rasul. Wajib jahot mah nu 25 masih ngade. Sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho kuari geus kuisan ka jembut-jembut dan nyaho rasul eta kudu dikanyahokeun kuari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di bus kota ge aya meuli apal ke kiai cenah teu daek apal otak ulama diberena ku Allah sakieu mah teu daek apal hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Musa, opat Nabi Isa, genep Nabi Sulaiman. Jadi tidak ngaruntuh ya nama. Tidak ngaruntuh. Kebalik deh Nabi Adam, dua Nabi Isa, tilu Nabi Nuh,
obat Nabi Idris 5 Nabi terus 7 Nabi Muhammad 8 dilempengkeun ge dilempeng lain kita tuh kieu hiji Nabi Adam dan Nabi Idris coba geus dibenerkeun heunya kayak ditalar rumahnya kitu deh bae hiji Nabi Adam 2 Nabi Hud 5 Nabi Idris 6 Nabi 7 Nabi Muhammad 8 Nabi Isa aing mah teu daekeun sakibeh meureun aing motak ku Allah tak kumaha tah nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun cukup geus sakitu ge ngaruntun itu bisa nya mah 55 tuh 55 ya 5 hiji jadi 25 gitu ke 5 deui coba geus kitu-kitu teu daek wae pokokna mah aing mah nyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu sakira-kira ditanya soleh tama ki soleh picung Nabi ya mas siapa? Oh jauh aing soleh Nabi berarti. Lut Nabi. Hud Nabi. Sulaiman mana ya? Ih. Nyaritakeun Nabi si Sulaiman mana lain kula buka tetangga tukang lauk karena Sulaiman. Tapi teu kudu dikajaokeun kos kitu mah. Oh nya Sulaiman. Terus Nabi Daud Nabi. Asalnya hoba eta kos kitu tah. Nabi Isa Nabi. Musa Nabi. Firaun, wah musuh mah. Berarti nyawanya neta. Asal nyawa bae cukup bisa gitu. Cukup tak deres tah. Asal nyaho. Zulkifli. Nyahonya. Nabi tak lain sih Zulkifli. Ayo model apa ngaran Zulkifli. Ah sebab Nabi tak lain. Itu pokok sih eta. Iya baik baca jaho cek tanyakan ke itu ka santri ya kan mah Zulkifli si Nabi teh lain aing teu kapal keun kitu ngaji kakarak datang ka jurumiyah aing mah wah santi bego ieu mah budak teu apa sarua bae atuh dinazomkeun kapan hum adamun idrisun nuhun hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah jadi geus nyaho teh asal rangkaianana dinazomkeun nyaho bae nya jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna mun geus kabeuli kitabna mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeuli ngan can diaje atuh hese atau geus diaje ngan poho atuh sarua bae nu jelas mah Allah nurunkeun rasul supaya umat ulah sasar Kangjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya turunkan Kangjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamautan harizkian Allah dakwah Kangjeng Nabi Musa bere kitab Taurat teu percaya Yahudi teh lah sababaraha gerintil lu percaya ka Kangjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya Kangjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ke Kangjeng Nabi Isa ciri-ciri Kangjeng Nabi Isa dijelaskan dina kitab Taurat jol Kangjeng Nabi Isa hampir dibunuh Kangjeng Nabi Isa ku umat Masya Allah karim Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran Nabi terakhir ismuhu Muhammad ngarana Kangjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna cepilna socana biwirna senan gitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebab bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil masyaallah yati mim ba'dismu Ahmad geus dijelaskeun dina kitab Injil wajib iman kada jol Kangjeng Nabi Abu Jahal teh tukang maca Injil Abu Sufyan teh tukang maca Injil Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil aya dina kitab Injilna nyana nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nyana teh iman ka Kangjeng Nabi dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli berita ti Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh aya seorang pastor maca Barnabas asli begitu dibaca kunyana ja asli ya Muhammad manabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umat di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ke Amerika datang ke kuari can di keluarga amun maca nu asli
Urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM didinya ayah di perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca. Ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen hayang maca, oh birokrasi kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat. Hati-hati, lembaran ini tidak boleh dibaca, ditutup ku nyana dikancing trak lewat dibaca ku nyana Barnabas asli kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku nyana ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi. Matak teu meunang ku ari dibaca sembarangan. Di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli teu meunang. Ieu mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli. Ketika nyana panasaran dibuka ternyata nita iman ka imannya na dakwahnya na hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi. Tapi tetap baik guys itu penyalahgunaan. Ai Injil nu kuari berkeliaran matama Injil tahrif, robah. Perjanjian lama, perjanjian baru dirobah punyana tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabenerna mah. Tetep isi nama nuhankeun ka Allah, mangerankeun ka Allah, nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa. Lain pangeran Kangjeng Nabi Isa. Nita iman ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas, Kangjeng Nabi Isa. Di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir, Kangjeng Nabi urang. Kitabna Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi tos teu aya, dilanjut ku para sahabat. Sahabat tos teu aya, dilanjut ku para tabiin. Nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi. Aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna. Nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki, ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, ke Yaman, ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis ku nyana disampeurkeun. Di Mekah, di Madinah, langsung terus ke Yaman, langsung terus ke Baghdad, ke Yordania, terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat ku nyana. Teh pohara amat. Meureunanan geus gerahkeun tanagana, hartana, kekuatanna, pikiranana. Zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge. Kitu kene ti nagara ka nagara melalui laut kapal lagi tongkang masalah. Tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil ku nyana. Rawi hadis ieu kieu di samping nyana nyaritakeun hadis, neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna ku nyana ditanya. Saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh? Keur kumaha jeung kumaha? Loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ku saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa. Jang naon eta maksudna? Supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih, ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif, ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis, aya hadis mu'an'an, aya hadis mu'dhal, aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai. Iyalah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi. Besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas. Ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim. Ulah keluar ti dieu. Nah, urang kuari geus ngeunaheun jasa. Imam Bukhari mah parsak kitu hebat ta Imam Bukhari. Balik nya ka Afghanistan, diseret ku umatna. Diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran, hadis tetap Quran, godib mempertahankan eta doang. Di samping mempertahankan eta, mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah. Diseret dina kuda Imam Bukhari coba Masya Allah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak digdug beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari. Tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot. Iyalah Imam Bukhari dia makaungkeun di Afghanistan nu mantak